nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa Kalangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atuh ieu para mitra dongeng-dongeng ieu kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberapana. Mangga nyangakeun bae para mitra sasireun sabeunyereun cenah wargi cekolot cenah sasireun sabeunyereun hitung-hitung keur hiburan pangbeberapana cenah kitu nya para wargi dongeng nu judulna Neangan Bapa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-53 para mitra. Kade nu teh channel subscribe sakulocengna bapak-bapak ibu-ibu teh channel tah subscribe taroskeun kumaha carana naroskeun ka putra naroskeun ka tuang putra para mitra sadaya carana kumaha cenah ieu naroskeun ka tuang putra. Nah, pemirsa subscribe di toya, engke biasana Mang Jaya official noya ka mitra pemirsa saya cenah video atau dongeng enggal. Nyangkakeun carios nyambung judulna Neangan Bapa Kalangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-53 wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-53. Mangga urang sami-sami Bandungan. Para mitra kaum dangu, barang keur ngaharuleng kitu torojol aya nu datang. Hiji awewe ngagandong suluh meuni bulairan kesang bakat ku capek meureun. Gubrag suluh diecageun renghap narik napas, ledak-ledak ngusap kesang kudam paleungeun ret kasema. Eueuh, geuning aya tamu nah sanes dilebat atuh Pak Ulis. Ceuk eta awewe nu tayalian Iwati biikeun pamajikanna Mang Dampa. Kadiro kumaha apan pantona ge ditulakan jaba eueuh nu bogana. Mangga atuh kalalebat. Ceuk biikeun bari tuluy nyurungkeun panto tepas. Horeng teu dikunci ukur nyantel. Busa rerea ka jero gukek dariuk ari biikeun ka tukang heula sakedeum. Geus kitu kakaranyang hareupan semah bari jeung hareuwas. Sanes Pak Ulis ieu teh aya kaperyogian naon atuh bet asa rareuwas teuing tara-tara ti sasari. Aya naon ieu teh? Pugure ka Mang Dampa aya perlu tapi teuing ka mana leosna. Da tadi teh sidik pisan ka dieu jigana mah atas ti lebak. Tapi naha kalah ka heula kuring ka mana ari Mang Dampa bi? Ki Ulis bari kerum. Eueuh, bade ka Kang Dampa. Atuh antosane nya margi manawi moalami da ti enjing teu ka mana-mana margi wengina teh kirang monok tos ngemitan juragan haji. Kumaha mun kuring rek nanya ka bibi kersa ngawaler? Ih, mangga anu tiasa diwaler bade diwaler anu henteu mah sarantos. Kieu bi. Ari Mang Dampa nya heuh salaki bibi sok ka mana wae liarna ari wengi teh. Da ayeuna mah sok aya we Pak Ulis margi tos gaduh pacabakan utang tu sok di itu eta ku juragan haji atanapi ku gansaina. Jawab biikeun satarabasna. Ari bareto samemeh jadi ganek haji sok ka mana? Nya duka atuh da muhun sering pisan ngantunkeun bumi. Kadang kala sok balik isuk bari jeung tara aya hasilna ukur panon we jalee recileung aja di kawas pamabokan kitu tah Pak Ulis. Oh kitu. Hari basa Haji Marnadi kaunggahan garong nu pake teragos teh Mang Dampa aya di imah atawa eueuh? Cek cek juru tulis beuki deukeut kana tujuan nu pokok. Oh, garong minta surat tanah teh ya Pak Ulis. Tah bener geuning inget keneh bibi ge. Nya emut atuh margi kasusah dunungan, kasusah abdi. Kabunga dunungan, kabunga abdi da abdi teh ngarumaoskeun ngiring hirup ti dunungan teh. Janten terang we sarta apal deui ongko. Nuhun atuh nuhun pisan ari kitu mah. Ye hiji ciri yen bibi teh calakan jeung panjang ingetan. Da ayeuna nya kuring teh rek minta katerangan, rek nanya deui. Harita teh Mang Dampa aya di mana? Nah atuh teu nulungan ka dunungan. Nya duka atunya da naon margina atuh teu nulungan. Lah dari di dieu mah mios di magrib keneh ge da tos teu aya di bumi. Maksudna mah bade nalingakeun dunungan cenah kitu. Oh, jadi jelas puting eta Mang Dampa teh ini ti imahnya. Sumuhun. Sugan inget make pakaian naon Mang Dampa teh.
Kang Dampa mah teu gaduh angwan seueur ukur gaduh 2 setel harita teh. Duana ge hari dengan ayeuna teh naon teh lah aya 6 setel mah geuning rangkepan da sok dipasihan ku gansaina. Oh gitu, syukur atuh geus boga tamahan mah sabab kudu aya hasilna usaha teh. Taina rek nananjeui ai Mang Dampa tara diusyukur, da eta buukna sok panjang wae geuning. Juru tulis beuki imeut nanyana mun biikeung rada encer uteukna. Kudu boga rasa curiga ditanya kitu. Tapi pok ngajawab sabalakana. Laras Pak Ulis cadu dicukur Kang Dampa teh karesepna teh wagrewig jeung teu daek nyisiran deui kitu we aut-autan. Osok eta ge dititah di polka namung da kumaha atuh. Dititah mah dititah tapi teu daek ini. Geus cukup sakitu Gebi. Taina rek nanya nu deukeut keneh kana kajadianan ari kamari Mang Dampa ka mana liarna na aya di imah atawa henteu? Kamari mati subuh keneh getos aya teu aya. Mulina teh sareupna duka mulih ti mana da teu ditaroskeun. Ngan di piwarang kudunungan cenah sok mantuan ngarori sawah nu Pak Haji. Cukup sakitu Gebi. Nuhun atunya ca ayeuna kieu nya. Mun Mang Dampa geus datang bejakeun kitu kudu ka imah kuring kitu nya. Aya perlu pokona mah cek juru tulis tandes. Hatena bunga lantaran teu hese bet beunang pisan laratanana. Mangakeun urang sangemkeun Pak Ulis. Nanging bilih Kang Dampa naroskeun manaha kumaha ngawalerna da sok maksa bere naon-naon kitu tah. Bejakeun urusan surat-surat tanah nu Pak Haji kitu. Mangga. Geus kitu mah juru tulis amitan. Jut tarurun kana golodog leos init ninggalkeun imah Mang Dampa. Tiluan teu sirikna surak bakat ku atoh lantaran geus dibukakeun ku pangeran. Geuning teu hese-hese teuing ujug-ujug kapanggih we laratanana. Bagja tereh beunang jigana teh. Cek Anggara bari nyarenge. Laras ujang muga-muga we Allah maparin kakiatan ka urang sing bisa ngabongkar rusiah nu jarahat. Upami nu jahilna parantos kacerak abdi mah bade amitan we hoyong neraskeun lalampahan. Bade milare nu mateni kolot abdi. Cek Nyi Saerah bangun teu sabar, geus hayang buru-buru idit deui. Nyari parantos rengse mamangga teh teuing Nyai. Tembal juru tulis hatena regreg. Kocapkeun nu ditinggalkeun harita teh biikeun ngajenghok lantaran can reureuh tina kacape. Ujug-ujug aya nu brag-brig-brug di tengah imah, cedak pantau dijejak, cedeg-edeg aya nu nangtung di lawang tengah nulak cangkeng bari molotot. Alam jadah, awewe teu gablek polo teu nyawa ka salaki. Nah yang di podaran sia jeung. Kamana sia mana koblok-koblok teuing sia teh. Oreng Mang Dampa nu ngamek teh puguh biikeung meni ngarenyag. Panon buncelik awak ngadeg-deg sungut salangap teu aya soraan. Rada lila teu bisa ngomong Mang Dampa beuki ambak. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Huntu kakerot nahan amarah. Dada eungap pukeup ambakeun lantaran geus gregeteun ti tatadi keneh. Ikeung, ari sia eling teh ha? Nya naon ari Kang Dampa? Biikeung gugu. Baheula teh sia geus dipapatahan ku Masarni. Ulah loba omong, ulah ngucang ace Rusia. Nu nyaho ngan opatan deuleu ka hiji sia Masarni jeung Nisaina. Kadua kami jeung maneh. Tapi nah ayeuna bet kitu peta geus bosen hirup sia. Hayang modar, heuh? Gregeteun ai mah. Mang Dampa gara retek Dampa leungit. Dagis ambak ti tatali mula kawan tugas ngintip ti barang Jose mah. Sarta ngabandungan naon-naon nu diobrolkeun ku biikeung jeung juru tulis. Atuh teu anta parah deui para mitra sadaya. Hiu kaprot biikeung dicabokan. Mending ngarumpuyuk bari ampun-ampunan. Tapi Mang Dampa kawas nu kasurupan. Pamajikan disiksa teh nepi ka barengep. Biikeung burial buncelik sungut salawak rek ngajerit bet ngadak-ngadak teu soraan. Di koros seuseut kacocokan ku piceurikeun anu nyelek. Hulu angen seueul tetenyuan ranyai kararoneng. Tungtungna bluk nyuu. Ngagoler teu empes-empes. Mang Dampa kekerot nahan amarah lajag-lejeg di emper nulak cangkeng bari gegelendeng. Awewe teu gablek cedok. Teu nya ka salaki. Teu beunang dipikanya. Modar teu panasaran sia. Gejelig turun ti imah cul pamajikan mah teu dipalire. Pangna nepi ka tega kitu lantaran katerangan-katerangan ti pamajikan jelas ngaberatkeun ka manehanana. Nu tangtuna oge Rusiah teh bakal kaboker. Mang Dampa tagiwur hatena maklum nu goreng lampah. Keuna ku paribasa estuning usik saliring dumadi. Panggih jeung pulisi rarisi
penak jeung upas hariwang, sereg di buana, logor di liang jarum. Harita hatena teu tentrem pipikiran ka mana bae. Nu akhirna putusan nu dicokot teh teu asak mikirna data gibur teh. Wah, anak kieu mah aing kudu lapor ka Mas Harni, kudu aya keur nutupan ieu kasus ieu. Pasti si Anggara ka sebelah teh. Tas nanya Haji Marnadi ngeunaan kajadian-kajadian geus kaliwat. Sabab kabari geus ngomong yen manehna rek ngumpulkeun keterangan saroba-robana. Bener-bener ieu mah ieu, ripuh keur aing. Kitu ceuk hate Mang Dampa. Kedik-indit ngajugjug ka Imah Haji Marnadi. Harita teh para mitra ka Imah Mas Harni. Oh, ka Imah Haji Marnadi, kumargi Mas Harni aya di Haji Marnadi para mitra. Harita panon poe geus liwat manceran, Mang Dampa leumpang gancang. Bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Akhirna majog anyog teu ngurus uluk salam heula nyurungkeun panto bari unggah. Ai geuning maneh Dampa? Aya naon semurusup? Mas Harni miheula ananya. Panon mencerong ka Mang Dampa nu karek jol. Gek Mang Dampa diuk teu jauh ti nu gering. Kumaha juragan Haji? Tanyana lalauna. Teu kumaha kitu we angger can aya ubar nu mati? Abdi periogi mah tiasa badanten di singkur. Mang Dampa ngomong naha harewosan. Nam atuh di pawon. Mas Harni nunyuk ka pawon bari ngojengkang dituturkeun ku Mang Dampa. Malah nyisaina ge nuturkeun da hayang nyaho. Cul we nu gering mah kawasna teh rek hirup rek kajeun ge cenah kumaha hos. Rek maot ge kumaha hosna bae. Kitu para mitra sadaya. Sanggeus ngariung tiluan para mitra pok Mas Harni nanya deui. Aya naon? Pokna teu oleh mencerong ka Mang Dampa. Ari juru tulis jeung si Anggara kungsi ka dieu tadi. Kungsi malah rada lila nanyakeun kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Temal Mas Harni bangun hariwang. Be, cilaka tangtu aya hiji hal nu matak bahaya. Juru tulis jeung si Anggara geus nganame picilakeun ieu mah. Mang Dampa pepeta bangun jengkel. Nya tapi aya naon atuh nu sanyana cing pok kadinya? Barabat Mang Dampa nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Utamana obrolan biikeung jeung juru tulis nu jelas sasat narajang. Mang Dampa puguh we Bisarni jeung Nyi Sainah ngajenghok sok sieun goreng balukarna. Dampa nah tuh maneh teh gagabah teuing. Kumaha pangna kajadian kitu teh? Mas Harni pias hatena jadi tagibur. Tadi abdi wangsul ti Lebak teras wangsul ka Rorompok di perjalanan ka tera anu nuturkeun tiluan. Engan nyalingker lumpat ka jalan tukang bus ka imah nyumput di gua. Teu nyana juru tulis narunguan meureun. Sababarang diosikeun semah teh ka jero. Nya kajadian kitu kabeh kakuping pisan ku abdi. Da gua jeung tebas deukeut tak kitu mah. Leng para mitra sarerea ngahulang. Bingung nu taya papadana lantaran mun geus aya kajadian kitu sok mapai kapuhuleungeun. Nu akhirna sakabeh Rusiah kabongkar. Lila-lila pok Mang Dampa nanya deui. Kumaha Suhama jeung Ariati di bejaan? Keur saheulaanan mah moal bakal di bejaan, engke we mun geus gawat pisan, urang ge bisa we keneh ngurus nu sakieu mah. Temal Mas Harni. Sabab sasat manehna nyekel lalakon. Manehna nu ngatur itu ieuna, ari Nyi Sainah teu loba omong kabeh aya dina dampaleungeun indungna. Eta teh sae mah anaina kieu hati abdi teu teteg ieu. Asa tagibur teu puguh pokona malah geus aya pirasat goreng asa-asa bakal manggih kacilakaan ieu. Tapi najan bari jeung kitu kasatian abdi ka mak jeung ka Agan moal luntur. Rek tetep satia satuhu sok sanajan kudu namahan pati. Tah sasemet sameme kajadian kitu abdi bade usul. Usul kumaha sia Dampa? Ngaganti surat-surat kudu hasil di mana juragan Haji pupus sakabeh barang kudu ragrag ka Jan Sainah. Keun sakabeh Rusia dicocokan ku abdi moal nepi ka bocor. Sakabeh resiko ditanggung ku abdi. Asal ba jeung Agan kenging warisan anu sakitu seueurna. Mahan syaratna abdi agean di mana abdi kaluar ti bui boga modal keur hirup tak kitu mah. Leng Mas Harni jeung Nyi Sainah ngahulang. Hatena jadi keung anehna teh radah marmir ngadenge kitu mah. Sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep lila-lila pok Sainah nanya. Urusan surat mah dicekel keneh ku juru tulis, na aya harepan bakal dikabul kitu ku desa jeung deui kumaha mun Kang Haji panjang keneh umur. Kumaha mun datang manten anak-anakna. Sabari ngadenge gering cara ayeuna mah awal akhir bakal aya bejana ka kota ka anak-anakna. Gampang Nyai, pasrahkeun ka Mang asa luas we. Mang Dampa ngaharewos. Sorot panon semu hurung kawas geus kausap setan. Kuring mah masrahkeunna ka emak jeung ka mamang ha. Kudu kumaha saena, nu penting mah
rencana ulah gagal warisan kudu kapibana ku kuring. Mun eta kahontal kahirupan Mang Dampa pokona mah pikahareupeunana dijamin ku kuring. Cak si ingetnya ieu perjanjian keun itu ieu nama kumaha rek diatur hanya kudu luas ieu kudu nurut kana parentah Mang demi pikeun kahontal cita-cita. Hegoe Mang, Nyisaina nekat. teh kumaha kitu Dampa? Mang Dampa ngisediukna. Nya rewos ka Masarni tuluy ka Nyisaina. Geus kitu tiluan silih reret silih kiceupan malah tuluy ungeuk. Jalankeun buru-buru bisi anakna kaburu datang. Ceuk Masarni mere komando. Mang Dampa ungeuk tuluy ngajak sasalaman jut turun ti lawang pamon. Itu para mitra sasalaman teh mangrupa ngajadikeun perjanjian hari mah gitu. Teu kudu make aya surat-surat perjanjian segala rupa para mitra. Aduh, teu kudu aya ieu agreement. Sabadana teh adu tawar para mitra. Dar atuh ngayakeun perjanjian teh atanapi ngayakeun yen adu tawar harga beres nyata ku sasalaman para mitra mah urang teraskeun. Harita para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Masarni jeung indungna silih teuteup pradalila ngahuleng kawas nu teu pati sadar kana naon-naon nu geus dibadamikeun. Tapi akhirna mah duanana ge saladar. Pok Masarni ngomong deui. Omongan si Dampa teh bener ieu, kesempatan hade kudu dimanfaatkeun. Moal anu nyaho jeung moal anu nyangka. Lantaran kaayaan Jang Haji sakitu ripuhna, wajar mun nepi ka ajal oge. Tapi mah surat-surat nu aya di Mang Ulis kudu buru-buru direngsekeun. Mun teu mah cumah moal kapimilih kabeh ku urang. Ieu Nyai ulah sok bodo, waktu teh panjang keneh. Sabot ngurus itu ieu ti mimiti poe nepi ka matang puluhnya. Hidep kudu rancingeus, kudu rengse dina mangsa 40 poe. Tangke mun geus matang puluh pek buka waris, dijamin kabeh ragrag ka hidep kabeh. Sabab surat-surat nage serengse atas nama hidep lain. Mun kitu mah abdi ge kudu mere deui ka duit ka juru tulis muridnya mah. Teu naon-naon, nu penting mah beres we. Nya kitu we tu nyamannya. Anak jeung indung satuju. Jalankeun tarekah tuluy pindah deui ka tengah imah nyang hareupan Haji Marnadi. Nu kaayaan beuki ripuh bae, suku duanana kalah kabareuh. Lantaran teu diubaran anu bener, sasat dihaja sina kasiksa. Tapi ka ajalna ge atoh jigana teh malah mah Suhama jeung Nyi Aryati ge teu dibejaan para wargi sadaya. Para mitra kaum dangu kacaturkeun Mang Dampa harita teh leumpang bangun rusuh. Di perjalanan patepung jeung Utom raridu ku gula kawung jeung hoe, reg Mang Dampa eureun bari nyarita. Irare ka dayeuh teh Tom. Bade enjing mah ayeuna mah gulana can kumpul, jawab Utom bari mencrong kanu nanya. Mun menang mek ni hape, naik deu. Hoyat naon Mang? Kieu pugu ge pare Mang teh nu di sawah gagak sok beak we ku beurit. Geus 2 kali panen gagal we Mang Kaning. Kudu nengah da nu bogana. Taina Mang rek nyoba-nyoba matakeun ka tareka pikeun ngabasmi beurit. Ngan butuh alatna ari nu di urang mah eueuh, kapaksa kudu meuli ka kota. Cek Mang Dampa bisana keur nyaritana. Mun apa rieu ge naon kitu Mang? Bade ku senteg, ku porog atuh nepi ku naon? Utom geus teu sabar. Pangulikeun Endrin sabato leutik. Tah ieu duitna ieu. Sesana teh kudu dipulangkeun ku bae minangka ongkosna. Cek Mang Dampa bari mikeun duit ka Utom. Oh kitu. Mang atuh. Utom nampanan duit bes kana saku baju. Geus kitu leos indit malah Mang Dampa ngagedig ka imah. Waktu tuluy nyerelek para mitra panon poe beuki ngulon. Kaayaan lembur Ciboros harita teh asa teu aya robahna ka pangaruh Haji Marnadi nu cilaka geus teu katara. Sabab tatanggana geus husu deui kana pangabutuh sewang-sewangan. Geus biasa ribut soteh anyaran ai geus rada lila mah ukur kulawarga na wae nu riweuh. Harita ge kitu nu sejen mah teu aya nu patula patalina mah geus teu malikiran urusan Haji Marnadi. Ayeuna kocapkeun biikeung basa tadi ditampiling ku salakina ngagoler teu empes. Teu aya nu malire mana komo menulungan mah. Lila-lila lilir eling nyah beunta kuniang hudang lalaunan karacam keureuceum bari muringis. Beungeut nyareri sirah lieur tetenjoan pating raria. Aya ku harianeun nepi ka kieu awak aing. Nya kunaon ari Kang Dampa geus datang deui ke jeulna kawas nu kasurupan. Beuteung puguh nyiksa pamajikan. Naon dosa aing atuh? Kitu cek biikeung bari carindak-dak. Diukna ngised ka deukeut bilik nyarane bangun lungse. Beungeut sepa tanaga asa musnah leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul bayu. Barang keur kitu jebul salakina ungah ka imah.
lempang teh teu make kira-kira atuh meuni brug-breg mata kaluman. Red ka pamajikan nu keur nyarane Mang Dampa ngaraneg poknanya. Karasa kusia ikeung? Nu ditanya teu nemalan ukur mencerong bari carindakdak. Teu wani nemalan bisi salah pok nu akhirna ngahudangkeun deui amarah salaki. Nenjok itu Mang Dampa leuleus. Hatena komo neges-neges beungeut bi ikeung nu barengep teh timbul kaduhung biji lewatir gek diuk dina palupu. Teu jauh ti bi ikeung pok nyarita deui. Ikeung hampura we akang teh rumasa geus nyiksa ka maneh teh. Tapi lain ku ngewa atawa ceuceup. Akang teh bakat ku reuwas jeung si bingung ieu teh. Na kudu kumaha sabada maneh nyarita kitu ka juru tulis. Naon atuh kasalahan kuring asa teuing-teuingeun teuing akang teh. Ikeung ku kami rek dibalakakeun. Omongan maneh nu tadi sasat naranjangan kami. Sasat ngagubruskeun kami. Ngasrokeun kami ka pangurus. Sabab kejadian-kejadian nu tumiba ka Haji Marnadi kuat bikin patula patalina jeung kami. Mun kami katangkep, kami kudu ngaringkuk di penjara unggah balewatangan. Tak itu ikeung? Hah? Jadi maneh nu jayul ka Haji Marnadi teh? Bi ikeung reuwas asa teu percaya kana omongan salaki. Nah make tanya kitu. Nah make reuwas piraku poho kana pangjanjian baheula. Baheula janji pan maneh pangheulana ngabaladah. Maneh sorangan nu pangheulana narima rejeki ti gansaina. Bi ikeung ngahulang. Uteukna muter mikiran omongan nu jadi salaki. Lila-lila kapikir tangtu salakina teh ngawula jeung satia ka Mas Harni jeung Nisaina. Da bareto geus janji sarta geus loba ngadahar buruhna. Inget ka palabah dinya berebeuy cipanona bijil. Reuwas kareureuhnakeun hanyeueul jeung kaduhung. Mun ras inget kana obrolan jeung juru tulis teh matak gegebegan. Matak maruringkak bulu punduk keung we. Kardi kumaha ikeung? Kaharti Kang da anak itu mah kuring teh geus milampah kasalahan gede. Kianat kana janji tapi kudu kumaha atuh ari ayeuna? Gampang, asal maneh nurut ke kami sagarupana pasti beres. Keun ke penting urang badami deui. Ceuk Mang Dampa para mitra nutup caritaan. Para mitra kaum dangu, panon poe geus tunggang gunung hawa seger matak betah. Angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, harita manuk recet di sarada, jajab sang surya nurek mubus ka panyumputanan. Tongeret mimiti kadengereang ngajujurung budak angon sangkan buru-buru mulang da waktu geus maju kaburi. Akhirna panon poe mubus ka tukangeun gunung, tekung silila berai cahaya layung menihibar, hurung ngempur kahibaran ku tatangkalan, pasawahan imah jeung gunung-gunung kabeh salin jinis mindah rupa. Jadi koneng umyang lir emas sinangling. Tungtungna repeuting cahaya layung sirna kalimpud kujangjang peuting nu mimiti meber. Kalong pating gaya bag lalai badot pating kalayang nyamran mangsa. Dina kaayaan kitu Mang Dampa jeung bi ikeung dariuk di tengah imah nyang hareupan cempor. Nu seuneuna kakalicesan katebak ku angin leutik. Nu maloncor tina bilik. Mang Dampa make baju takwa geus belel lungsuran ti Haji Marnadi. Kahandapna sarung poleng lalayu sekara sirahna dibengker ku iket nu padu meulit. Ari bi ikeung make samping jeung kabaya rada pedor keneh pamere ti Mas Harni. Lalayu sekar maksudna nya. Kang Dampa, kumaha maksud akang teh geuning kuring mah asa teu can ngarti jeung deui kariwang sok sieun jadi mamala. Mangkaring ayeuna teh akang teh kudu nepungan ka juru tulis. Bi ikeung ngamimitian muka carita. Kieu keung, isukan maneh ulah liar ka mana-mana. Malah mah ti isu keneh kudu nyayagikeun kadaharan. Keur ngirim nu gering. Naon we nu sakira dituang ku Kang ku jang aku ieu Haji Marnadi. Saboe teh geus keur naon teh keur seueun barang tuang, geus keur seueun barang tuang. Pabubeurang kira-kira wanci pecat sabad maneh kudu ngalongok ka bumina bari moal katuangan teh langsung bikeun ku maneh. Mun perlu huapan sakalian temongkeun kasatian kanu jadi dunungan. Sabab ti kamari oge Mas Harni jeung gansaina mah gawena pating haruleng kawas nu samarpola jeung samarampa. Malum atuh nu kareurewasan geumpeur meureun sok poho kana naon-naon nu jadi kewajiban nu akhirna ngurus nu gering teh teu utama kadangkala ukur nyang hareupan bari carinakdak eta teh lain teu nyaa tapi tina awahing ku bingung jeung samarampa taina temongkeun kasatian maneh ka dunungan bantuan nu jadi dunungan ulangan hanya ngrejekina wungkul tak kitu keung bi ikeung ngabanga Bandungan setenget naker dahayang nebus dosa rumah sageus hianat ka salaki teu bisa nu narusia
Tapi barang ngadenge katerangan kitu biikeun kerung da teu ngartieun poknanya. Naon hubunganana jeung kasalahan kuring tadi? Ih, ari maneh bet-belet geuning. Omongan maneh itu tadi kudu dikedalkeun ka Ki Ulis. Eta teh matak dilakakeun ka kami. Mun kami teu butuh ku maneh, tadi geus dipodaran boa. Sabab pamajikanna naon teu bela ka salaki. Tapi kami gede keneh hampura. Maneh moal dipodaran. Maneh moal dihukum sareng syaratna maneh kudu satia jeung satu kana parentah kami dina sagala hal. Kaasup nu dicaritakeun bieu. Tak kitu? Mun kuring teu nurut, nyawa gantina. Temal mang dampat tandas. Lang para mitra sadaya harita teh biikeun mikir. Saeutik ge teu ngarti lantaran omongan salakina kalah kabeuki pabeuli. Nyaritana asa ayat asa teu nyambung. Eueuh hubungan antara kajadian beurang jeung pilampaheun poe isu. Tapi da geus janji rek nurut akhirna mah biikeun narima pok deui nyarita. kieu we Kang Dampa, kuring ngarumasakeun dipihukum ku Kang Dampa, kuring rek ngajalankeun naon-naon nu diparentahkeun. Najan kuring teu ngarti tujuanana, kuring rek nurut. Asal kuring dibere panjang umur, sugan aya waktu keur nebus dosa. Teu kudu bacatur tong uruskeun soal dosa sagala. Pokona mah parentah kami jalankeun, peun. Heuh ku kami dilakonan tapi kumaha pamenta Ki Ulis. Narek ditedunan atawa moal? Sabab tadi teh meni omat-omatan yen Kang Dampa kudu ka ditu cenah. Aya urusan surat-surat tanah cenah ngomongna teh. Cek biikeung barina teu. Moal moal ini. Keun wae maranehanna sina ka dieu. Ari perlu mah piraku. Paciringan kudu neangan nu ngising. Eueuh tiba tawina barina oge. Kumaha mun Ki Ulis bendu? Urang bere bedo we, bendu malah bere beno. Tah, kitu ngarti omongan Kang Dampa mah. Teu kudu ngarti kabeh. Silieur kana hulu. Geus we sakitu nu penting mah tugas maneh sukan jalankeun. Masak naon atuh? Pencit ayam terus pasak singeuna. Rek diopor, disop, digoreng atau kumaha we, nu penting mah katarima ku juragan haji. Heuh atuh ari kitu mah. Baba Damian rengse biikeung teu loba tatanya deui. Dabongan nyebut teu ngarti ge. Teu dijentrekeun ukur meunang panyengora jeung porotot dibarengan ku ngancam rek menta nyawa. Waktosna seueur para mitra. Deui ka dieu heula nya dongeng nu judulna nyaeta neangan Bapa karya Ki Leksa dina bagian ka-53. Mangga para mitra sadaya sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.